Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Dindang Reni, jeung temen abdi Hosea Nathanael. Saha wasta anjeun? Nami abdi Gina Levina Syarif. Di mana tempat kelahiran anjeun? Abdi lahir di Bekasi. Iraha anjeun diwedangkeun? Dina Kaping 28 Juni 2003. Di mana alamat anjeun? Dina Jalan Selat Malaka A10 nomor 18 Tambun Selatan. Naon sih program diajar anu nuju dilarapkeun di kelas anjeun? Di kelas abdi nerapkan program unit kegiatan belajar mandiri atau tiasa disebut UKBM. Nurutkeun anjeun naon nu dimaksud UKBM? UKBM nyaeta program diajar nu nuntut siswa kalawan aktif serta tenang diajar di kelas. Kukituna siswa kedah kreatif serta inovatif dina tuntutan abad 21 ieu. Kumaha pamandugan anjeun ngeunaan UKBM ieu efektif henteu? Cekap efektif margi kalawan kitu kaayana UKBM bade katembong siswa anu leres atawa henteu kalawan dina diajar. Kumaha anjeun ngabagi waktu kanggo ngabereskeun pancen-pancen UKBM nu seueur ieu? Carana nyaeta ulah nunda-nunda pancen urang sarta lamun tiasa dipigawe sanggeus pancen eta dibikeun di sakola henteu dibawa pulang. Terima kasih. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.